Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Ari ieu eta bab dina ngajelaskeun pirang-pirang kalimat isim anu dibaca rofa. Al marfu'atu ari pirang-pirang kalimat isim anu dibaca rofa sab'atun eta aya 7. Wahia jeung ari itu marfu'at al fa'ilu eta fa'il wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu jeung naibul fa'il atau maf'ul alladzi anu lam yusamma anu teu disebutkeun naon fa'iluhu fa'ilna itu ladzi wal mubtada'u jeung mubtada wa khabaruhu jeung khabar mubtada wasmu kana jeung isim kana wa akhwatiha jeung pirang-pirang akhwatna kana wa khabaru inna jeung khabar inna wa akhwatiha jeung pirang-pirang akhwatna inna wa tabi'u jeung lafad atau kalimat isim anu turut lil marfu'i kana lafad anu dibaca rofa wa huwa jeung ari itu tabi' teh arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara anna'tu nyaeta kahijina na'at wal atfu jeung kaduana atop wa taukidu jeung katiluna taukid wal badalu jeung kaopatna badal. Babul fa'ili ari ieu eta bab fa'il al fa'ilu ari fa'il huwa eta ari tu fa'il te al ismu eta kalimat isim al marfu'u anu dibaca rofa al madzkuru tur anu dicaritakeun qoblahu dina samemehna itu isim naon fi'luhu fi'ilna itu isim wa huwa jeung ari fa'il te ala qismaini eta natepan kana dua bagian zahirin nyaeta kahijina fa'il isim zahir wa mudmarin jeung kaduana fa'il isim dhamir. Fadzahiru atuh ari fa'il isim dzahir nahu qaulika eta upama ucapan anjeun ieu mah contoh qul ya qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami. Wa ma jeung perkara contoh asbaha anu nyarupaan itu madzalika kana itu madzkur wal mudmaru jeung ari fa'il isim dhamir nahu qaulika eta upama ucapan anjeun darabtu lafad darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu ari ieu eta bab dina ngajelaskeun maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il teh wa huwa jeung ari itu maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu al ismu eta kalimat isim al marfu'u anu dibaca rofa alladzi anu lam yuzkar anu teu disebutkeun ma'hu sartana itu ladzi naon fa'iluhu fa'ilna itu ladzi. Fa'in kana tuluy lamun mabukti naon al fi'lu fi'ilna teh madhian eta fi'il madhi dumatah didomahkeun naon awaluhu mimitina itu fi'il madhi wa kusiru jeung dikasrohkeun naon ma perkara huruf anu tetep qabla akhirih samemeh tungtungna itu fi'il madhi. Wa in kana jeung lamun mabukti itu fi'ilna teh mudhari eta fi'il mudhari dumatah didomahkeun naon awaluhu mimitina itu fi'il mudhari wa futiha jeung difatahkeun naon ma perkara huruf anu tetep qabla akhirih dina samemeh tungtungna itu fi'il mudhari. Bahwa jeung ari itu maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atawa naibul fa'il teh ala qismaini eta natepan kana dua bagian zahirin nyaeta kahijina naibul fa'il isim zahir wa mudmarin jeung kaduana naibul fa'il isim dhamir. Fadzahiru atuh ari naibul fa'il isim zahir nahu qaulika eta upama ucapan anjeun duriba zaidun lafad duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun wal mudmaru jeung ari naibul fa'il isim dhamir nahu qaulika eta upama ucapan anjeun duribtu lafad duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribats wa duriba wa duribu wa duribna. Babul mubtada'i wal khabari ari ieu eta bab dina ngajelaskeun mubtada jeung khabar. Al mubtada'u ari mubtada teh huwa eta ari itu mubtada teh al ismu eta kalimat isim al marfu'u anu dibaca rafa al ari tur anu kosong itu isim anil awamili tina pirang-pirang amil al lafdhiyati anu bangsa lafad. Wal khabaru jeung ari khobar huwa eta ari itu khobar teh al ismu eta kalimat isim al marfu'u anu dibaca rofa al musnadu anu disarandekeun ilaihi kana mubtada. Nah ari contona qauluka eta ucapan anjeun zaidun qaimun lafad zaidun qaimun wa zaidani qaimani jeung lafad az-zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna jeung lafad az-zaiduna qaimuna.
Wal mubtada jeung ari mubtada kismani eta ngabogaan dua bagian, dzahirun nyaeta kahijina mubtada isim dzahir wa mudmarun jeung kaduana mubtada isim domir. Fa dzahiru atuh ari mubtada isim dzahir ma eta perkara taqaddama anu geus narima ti heula naon dzikruhu nyaritakeunana itu ma. Wal mudmaru jeung ari mubtada isim domir isna asyara eta aya 12 wahia jeung ari itu isna asyara ana eta lafad ana wa nahnu jeung lafad nahnu wa angta jeung lafad angta wa angti jeung lafad angti angtuma angtum angtunna wa huwa jeung lafad huwa hiya huma hum hunna. Nawari contona qauluka eta ucapan anjeun ana qaimun lafad ana qaimun wa nahnu qaimuna jeung lafad nahnu qaimuna wa ma jeung perkara lafad asbaha anu nyarupaan itu madzalika kana itu mazkur. Wal khabaru jeung ari khabar kismani eta ngabogaan dua bagian, mufradun nyaeta kahijina khabar mufrad wa ghairu mufradin jeung kaduana khabar ghair mufrad. Fal mufradu atu ari khabar mufrad nahu zaidun qaimun eta contoh lafad zaidun qaimun az-zaidani qaimani jeung az-zaiduna qaimuna. Wa ghairul mufradi jeung ari khabar ghair mufrad arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Al jar wal majruru nyaeta kahijina jar majrur wa dzarfu jeung kaduana dzaraf wal fi'lu jeung katilna fi'il ma fa'ili sarta fa'ilna itu fi'il. Wal mubtada'u jeung mubtada ma khabari sarta khabarna itu mubtada. Nah wari contona qauluka eta ucapan anjeun zaidun fiddari lafaz zaidun fiddari zaidun indaka zaidun qama abuhu zaidun jariyatuhu zahibatun. Babul awamili ari ieu eta bab dina ngajelaskeun pirang-pirang amil ad-dakhilati anu asup itu awamil alal mubtada'i kana mubtada wal khabari jeung kana khabar wahia jeung ari itu awamil teh kana eta lafad kana wa akhwatuha jeung akhwatna kana wa inna jeung inna wa akhwatuha jeung akhwatna inna wa dhanna jeung dhanna wa akhwatuha jeung akhwatna itu dhanna. Fa makana atuana ponari kana wa akhwatuha jeung akhwatna kana fa innaha tah saestuna itu kana wa akhwatuha tarfa'u eta sok ngarofa'keun itu kana wa akhwatuha al isma kana kalimat isim wa tansibu jeung sok nganasobkeun itu kana wa akhwatuha al khabaro kana khabar. Wahia jeung ari itu kana wa akhwatuha kana eta lafad kana wa amsa jeung amsa asbaha adha dhalla bata soro laisa mazala manfakka mafatia mabari hamadama wa ma jeung perkara lafad tasarrafa anu narima ka tasrif itu ma min hatina itu anu kabeh. Nah wari contona kana eta lafad kana wa yakunu jeung lafad yakunu wa kun jeung lafad kun wa asbaha jeung lafad asbaha wa yusbihu jeung lafad yusbihu wa asbi jeung lafad asbih. Taqulu ngucap anjeun kana zaidun qaiman kana lafad kana zaidun qaiman wa laisa amrun syakhison jeung lafad laisa amrun syakhison wa ma jeung perkara lafad asbaha anu nyarupaan itu madzalika kana itu mazkur. Wa amma inna wa akhwatuha jeung anapun ari lafad inna wa akhwatuha jeung akhwatna fa innaha tah saestuna itu inna jeung akhwatna tansibu eta sok nasabkeun itu inna wa akhwatuha al isma kana kalimat isim wa tarfa'u jeung sok ngarofa'keun itu inna wa akhwatuha al khabaro kana khabarna. Wahia jeung ari itu inna wa akhwatuha inna eta lafad inna wa anna jeung anna walakinna jeung lakinna wa ka'anna jeung ka'anna walaita jeung laita wa la'alla jeung la'alla. Taqulu ngucap anjeun inna zaidan qaimun kana lafad inna zaidan qaimun wa laita amron syakhisun jeung lafad laita amron syakhisun. Wa makna inna jeung ari maknana inna wa anna jeung anna li taukidi eta tetepikeun makna taukid walakinna jeung ari maknana lakinna lil istidroki eta tetepikeun makna istidrok wa ka'anna jeung ari maknana ka'anna li tasbihi eta tetepikeun makna tasbih walaita jeung ari maknana lapad laita li tamanni eta tetepikeun makna tamanni wala'alla jeung ari maknana la'alla li taraji eta tetepikeun makna taraji wa tawaqqu'i jeung makna tawaqqu'u. Wa amma dzanantu wa akhwatuha jeung anapun ari dzanantu wa akhwatuha fa innaha tah saestuna itu dzanantu wa akhwatuha tansibu eta sok nganasabkeun itu dzanantu wa akhwatuha al mubtada kana mubtada wal khabaru jeung kana khabar ala annahuma bari netepan kana yen saestuna itu mubtada jeung khabar teh maf'ulani eta jadi maf'ul duanana laha pikeun itu dzanna wa akhwatuha. Wahia jeung ari dzanantu wa akhwatuha dzanantu talab dzanantu wa hasibtu wa khil
khiltu za'amtu ra'aitu alimtu wajadtu wa takhadtu ja'altu sami'tu. Taqulu ngucap anjeun dhanantu Zaidan muntalikon kana lafaz dhanantu Zaidan muntalikon wa khiltul hilala laihan jeung lafaz khiltul hilala laihan. Wa ma jeung perkara lafaz asbaha anu nyarupaan itu madzalika kana itu mazkur. Babun naati ari ieu eta bab naat, an-na'tu ari naat tabi'un eta anu turut lil man'uti kana man'ut, turut fi raf'ihi dina rafa'na itu man'ut, wa nasbi jeung nasabna itu man'ut, wa khafdi jeung khapadna itu man'ut, wa ta'rifi jeung dina ma'rifatna itu man'ut, wa tankirihi jeung dina nakirahna itu man'ut. Taqulu ngucap anjeun qama Zaidun al-aqilu kana lafaz qama Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, marartu bi Zaidin al-aqili. Wal ma'rifatu jeung ari ma'rifate khamsatu asya'a eta ya 5 pirang-pirang perkara. Al ismul mudmaru nyaeta kaijina isim anu disidam isim domir. Nah wari contona ana eta lafad ana wa angta jeung lafad angta, wal ismul alamu jeung kaduana isim alam. Nah wari contona Zaidun eta lafad Zaidun, wa makkatu jeung lafad makkatu. Wal ismul mubhamu jeung isim mubham. Nah wari contona hadza eta lafad hadza, wa hadhihi jeung lafad hadhihi, wa haula'i jeung lafad haula'i. Wal ismu jeung kalimat isim alladzi anu pihi anu eta tetep dina itu ladzi al alifu ari alif wal lamu jeung lam. Nah wari contona ar-rajulu eta lafad ar-rajulu wal gulamu jeung lafad al-gulamu. Wa ma jeung perkara lafad udifa anu diidofatkeun itu ma ila wahidin kana salah sahiji min hadhil arba'ati tina ieu anu opat. Wa nakiratu jeung ari isim nakiroh kullusmin eta saban-saban kalimat isim syai'in anu sumarambah pi jinsihi dina jenisna itu isim. La yakhtassu anu teu narima tangtu bihi ku itu isim naon wahidun anu sahiji dun akharon teu anu sejenna. Wa taqribuhu jeung ari kira-kirana itu isim teh kullu ma sholaha kullu ma eta saban-saban perkara sholaha anu lulus naon dukhulul alifi asupna alif wal lam jeung lam alaihi kana itu isim. Nah wari contona ar-rajulu eta lafad ar-rajulu wal gulamu jeung lafad al-gulamu. Babul atfi ari ieu eta bab ataf, wa huruful atfi jeung ari pirang-pirang huruf ataf teh asyaratun eta ya 10 wahia jeung ari tu huruful atfi teh al wawu eta wawu, wal fa'u jeung fa, wa summa jeung summa, wa au jeung au, wa am jeung am, wa imma jeung imma, wa bal jeung bal, wala jeung la, walakinna jeung lakin, hatta jeung ari hatta fi ba'dil mawadi'i eta tetep dina sawarehna pirang-pirang tempat. Fa in atafta tuluy lamun mangatapkeun anjeun biha ku itu huruful atfi ala marfu'in kana anu dirofa'keun rofa'ta tah ngarofa'keun anjeun, aw ala mansubin atawa kana anu dinasobkeun nasobta tah nganasobkeun anjeun, aw ala makhfudin atawa kana anu dikhopadkeun khopadta tah ngakhopadkeun anjeun, aw ala majzumin atawa kana anu dijazmkeun jazam tatah ngajazamkeun anjeun. Taqulu ngucap anjeun qoma Zaidun kana lafaz qoma Zaidun wa Amrun, wa ra'aitu Zaidan wa Amron, wa marartu bi Zaidin wa Amrin, wa Zaidun lam yaqum wa lam yaqud. Bab taukidi ari ieu eta bab taukid, at-taukidu ari taukid tabi'un eta anu turut lil muakkadi kana muakkad fi raf'ihi dina rafa'na itu muakkad, wa nasbi jeung nasabna itu muakkad, wa khafdihi jeung khapadna itu muakkad. Wa yakunu jeung bukti itu taukid teh bi alfadin eta tetep kumake pirang-pirang lafad maklumatin anu dikanyahokeun. Wa hiya jeung ari itu alfadin maklumatin teh an nafsu eta lafad an nafsu, wal ainu jeung lafad al ainu, wa kullun jeung lafad kullun, wa ajma'u jeung lafad ajma'u, wa tawabi'u ajma'u jeung pirang-pirang lafad anu turut kana lafad ajma'u. Wa hiya jeung ari tawabi ajma'u akta'u eta lafad akta'u, wa abta'u jeung lafad abta'u, wa absa'u jeung lafad absa'u. Taqulu ngucap anjeun qoma Zaidun nafsu kana lafad qoma Zaidun nafsuhu, wa ra'aitul qauma kullahum, wa marartu bil qaumi ajma'in. Babul badali ari ieu eta bab badal, idza ubdila di mana-mana dijadikeun badal naon ismun kalimat isim min ismin tina kalimat isim deui, aw fi'lun atawa kalimat fi'il min fi'lin tina kalimat fi'il deui, tabi'a tah turut itu isim hu kana itu isim nu hiji deui fi jami' robihi dina sakabeh i'robna itu isim. Wa huwa jeung ari badal teh arba'atu aqsamin eta ya opat pirang-pirang bagian. Badalul syai'i minasyai'i nyaeta kahijina badal syai' min syai', wa badalul ba'di minal kulli jeung kaduana badal ba'di mingkul, wa badalul istimali jeung katiluna badal istimal, wa badalul ghalati jeung kaopatna badal golat. Nah wari contona qauluka eta ucapan anjeun qoma Zaidun lafad qoma Zaidun akhuka, wa akaltur ragi pasulusahu jeung lafad akaltur ragi pasulusahu, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, wa ra'aitu Zaidan al-farsa
Arod tanga maksud anjen ang takula kana yen ngucap anjen alfarosa kana lafat alfarosa fagolat tatuluy kasalahan anjen faamdal tatuluy nyen badal anjen zaidan kana lafat zaid minhu tina itu faros.